Rumah bingung gitu. Mikiran si Pace deh. Samelang ningali kehidupan si Pace gitu. Pas di Bureman. Di pasantrenkeun ieu mah. Mah bener diantepkeun kena pergaulan bebas gitu. Ngebegiran domba. Cek. Cek, kada cek. Boleh. Mak. Dia beli aja. Naon? Mana daek pesantren? Daek. Ada nama geus teu usum gaul-gaul mah. Heeh. Pesantren mana kudu bisa ngaji artinya jadi gambar bener. Siap. Asli siap. Siap asli. Kumaha dianterkeun nya? Mana pesantrenna di dulur emak di ditu. Di Girang. Kayak kumaha dianterkeun gitu. Buru we disalin heula siap-siap kantong. Samping kopiah. Lila si pacetan hem body bahasana. Cek. Belu tuh. Pan mah dek sekalian ngurek ke di sawah. Si itu mah. Terus letingkeun eta na siap barangan. Itu boga di kantong mana ya? Pan boga deui hiji-hijina itu. Udah sekolah TK eta ge. Heeh. Nah, hayu atuh. Itu. Udah pakai cek. Hayu. Sepatu deh. Mah sepatu pan di pasir itu. So krek naon ieu teh mabok. Aing boga anggur merah. Rek. Komo aya tuh aing sebel teh rada kitu teh teh noh. Kasar. Eta tato halus nih. Heeh. Yang dia barudak. Dina naon? Ting. Eta gayu tato naon. Reka. Ku aing takerna naon sok teu ceug. Aing yang saboto aing. Oh no. Sia teu neuleuh ieu saboto ieu teh gelas. Jong mah mana kala cacing deh dia sare omat mana kudu bener nya. Itu mak. Ayo mak. Gue suruh kantongna mah. Asa teu tega ngajurungkeun si Pace teh ari teh kumaha atuh da dia. Aya gak budak teh nu bener nu nyahokan agama gitu. Terus cenah mangprang teuing. Lebih kembae ah. Aing mau olok kejo meureun. Cacing ah. Tingali amin ya. Ketik seetik. Kita ada ina susut semua yang kene. Kene aing teh karasa kitu mah. Aing atuh. Biar. Bruh. Nah, cing buka udut ya. Ayo, itu ayam mangsat. Naon itu naon? Bukan duit mana? Orang teh teu usaha, teu boga duit. Duit. Eueuh boga duit, eueuh. Saya itu nih. Ayo. Aku ada ku aing rek bejakeun ke ma dewek ada pesantren lagi mau tulus ada bejakeun ke ma urang. Naon? Buat nyadap tuh, Bah. Kuat nyadapku apa dia suka lagi nyeri naik lagi. Bumi we. Ini gaya gitu anjing. Pan tadi keur Abah itu diajak. Oh ya umi lain nama gatian. Batur eueuh atuh. Mun rek ngulikeun nama da umpan segala ulah ngurupkeun. Atuh Bah euy bisa urang mah. Ini mah
Yo, keretanan. Yo, Keretanan. mana tuh enak Suka. tuh? Iya ya, no kreditan. Tuh, itu ras tuh. Sudah manten. Kumaha? Nu siap can? Teh Mbak euy, bisa naik lagi. Kurang ajaran tuh. Kurang ajaran. Bismillahan banyak. Ayah nawe, coba nawi, teraku lah. Kita nak mau jagoan itu. Coba ada, nah kan tuh. Oh, bantu doa we. Bismillahan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada eta pesona, murah. Makan teh gila ieu. Heeh. Ada tapi sisi gurih-gurih nyoy kakait. Simpam, pas di dalam tidak. Ada. Oh, lihat. Tuh, phone parkir ya. Turun hutan. Woi. Woi, Mi. Mengaduk sepatu iya mah sembarangan jelema teh. Yo Hadim. Apa kunaon? Pak. Pak. Boga perusahaan ini nama anak yang cireng ya. Poekeun heula tapi panas sih rek hujan ya. Baik, jangan uskeun unggul. Anjing ya. Oh, pagadagan saha ieu aing. Mana ke sepatunya? Bener we atuh. Itu naon ditarik ini tadi. Baru ke sepatu ka urang aing pasti nyeri teh. Yo mah ngajak diadu. Lawanan, lawanan. Perawanan aing leungit ieu mah. Pelong-pelong kitu jelema teh. Kendek ngurak dia. Panas. Goblok tadi guyok usaha aing moal tulus aing usaha teh aing anjing. Anjing aing moal tulus aing nyen eta teh moal anjing patu edannya anjing Goblok. Geus sepatu ieu di wae aing. Ieu kudu dikieu ka nyolok mah. Ayo mabur. Ayo mabur. Mana ini gitu mah. Perawanan aing leungit.